Matakna atuh kudu boga dulur RT. Nah itu RW di kamana? Sakit orang gede ngajegir kieu diliwat, ari batur di arunggahan. Oh, berarti tinggal Cek Nur jeung Cek nu acan. Sugane araraya. Geningan kebenaran araya keur narangkring. Assalamualaikum, Cek. Waalaikumsalam. Pak RT, ya tadi atuh. Kalau rasanya ceunya araya di darieu di Bararumi. Pak RT teh bade aya peryogi. Aya peryogi naon ai Pak RT? Ieu teh kabi atau kaduaan? Nya ka dieu kaduaan. Oh, kadinya geuning RT teh. Teu salah. Pasti dataan bansos. Jadi kieu cenis cenut. Cenis teh geus aya dataan bantuan di bansos. Jadi ku Pak RW teh ieu teh didata. Tapi kudu aya tanda tangan ti Pak RW. Nya atuh, mangga Pak RW. Sok atuh candak aplikasina masing-masing. Wow. Ya tuh Pak RT. Kayaknya orang tanda tangan heula. Nah, ieu teh mangsian. Meureun, lain mangsi. Ya tuh Pak RT, ieu kanggo ngagantian pulpena. Tos ditanda tangan ku Pak RT teh, terus difotokopi. Ayo tuh Pak RT, kamu fotokopina sugana teh cair. Nama engke di antosnya bakal aya uleman di kantor pos. Atau heula atunya Cek, bade permios. Ini teh. Bade ka mana tuh Pak RT? Cek, bade uih atuh. Nah, ari Pak RT jug uih, ari abi diliwat. What? Da Cek mah matak diliwat ge eueuh dataan Cek. Da ieu mah khusus keur warga nu kadata. Nah, ari abi sanes wargana kitu, meni diliwat Pak RT mah secara minta sumbangan, meni eueuh nu kaliwat. Atunya duka Cek, dari abi mah saukur tugas. Tugas naon? Apaan ditugaskeun ngadata warga nu teu mampu. Atuh Pak RT, abi oge hayang dituliskeun mah, abi oge can mampu. Pan ece mah aya tulisanna. Naha? Duka atuh Cek, dari Pak RT mah teh nyaho naon. Dan naon ge kumaha nu ti luhurna, da sidik ieu mah ngadata teh bener-bener keur jelema nu teu mampu. Nah emang nu di luhurna nyahoan kitu, saha-saha jelema nu sangsara. Ulah maksa atuh Cek. Atau teuing bangsak mah. Matakna atuh kudu boga dulur RT. Meh kadere. What?